maju mudah-mudahan atuh kahareupna aya peningkatan anaknya nah gitu singa buahnya kan singa buah ulah kembang wae urang teu ngabuah yang aya Ang Herdi ka dieu nya alah Mamah Inu nya resep ka sadaya ning Kang Haji Wahyu Majalengka aya Abah Haji Rosad Kang Apang ti Bogor ka dieu Dalang Ajat Dalang Mamah Inu ge aya Dalang Dedek Komara aya Deden Hudaya Pak Haji Endang ti Bekasi aya Pamaman ti Cidahu Kuningan aya ulu itu urang Kuningan nuhun di balai kota Depok teh euy Gubernur Sabalemur di sesepuhan ku Bapak Aher Bapak Ahmad Heriawan gubernur ngahibur warga masyarakat sabudeureunnana ulah lieur wae ngadengekeun politik mending hiburan ulah jenuh teuing ulah jenuh nya bisi kabawakeun teu puguh daran ngayakeun tindakan anu anarkis kudu puguh kudu ngajalur di mana rek demo segala rupa oge empek diidinan eta mah aspirasi nya luyu jeung undang-undang anu geus ditangtukeun teh heuh Bapak Haji Nur Mahmudi Ismail Bapak Wali Kota Depok tadi titip pesan ke Akang nya dina ngeunaan kebersihan udah ke urang-urang kene heuh Bapak Erianto Ketua DPRD Kota Depok Bapak Haji Ahmad Kartiko Polres Depok aya Bapak dan Rami Bapak Kapolsek Bapak Dandim atuh Pak Asep Roswanda Kadispora Pansen Kota Depok Bapak Suparjono Mbah Haji Cecep di Sparbud Jabar aya sareng Panunung Bapak-bapak asisten Kepala Biro di Provinsi Jawa Barat Araraya nuhun dulu jeung tepang we sareng Akang sapara kancanya sareng Panunung Sobari Panunung bener Chef Haris Depok aya nuhun Madalang Deden tah. Kapan geus tadi? Eta mah carogena Mamah Inu. Nya. Bapak Profesor Denny Juanda. Aya Akang. Ketua Bapeda Provinsi Jawa Barat aya. Aya. Nuhun. Hiburan sok ya. Ayo. Dina raraga hiburan. Apa dina raraga ngahibur? Ngageroan Panunung naon hiburan mah anu sakirana bakal ngeunah kana hate mikiranna politik ripuh kode da aya ahlina eta mah nya urang mikiran seni we kumaha carana sangan leuwih ngaronjat nya ngaturkeun nuhun ieu ka Bank BJB sponsor utama teh euy CSR teh dileuk turun ti Bank BJB 700 juta kangge nganggeuskeun Padepokan Giri Harja nuhun Bank Jawa Barat bankna urang Jawa Barat mitra usaha urang Jawa Barat dan Banten nya da inuna duit di imah mah pan urang teh sok melang pala laur ai kitu mah dituna di bank aya meureunnan bungana tah nya asa ulah dituna di Bank Jono
mau dibangkrut mah ulah. Ya gitu, nuhun Bang BJB. Atau di Bangladesh jauh teuing. Itu tah, nya. Kebenaran ya juru kawih, ya duh. Dua pincuk teuing. Udah identik setiap aya wayang pasti aya juru kawih. Neng Mas Yuning, Neng Hajah Dedeh, mahal aing mayar sinen teh ya duh. Nah, make mahal tuh. Oh, da atuh da sinen ayeuna mah MSN, Di pendidikanmu. Dosen. sarjana seni dosen. Mantak mahal. Ieu suantena ya duh oge ieu Mama Hajah Dedeh. Dedeh. Dume geus umroh, meuni mahal. Hajah kecil. Sekolahna tuh di SPBU deket. Oh. Alah. Eta sinen baheula mah sinen teh aya julukanana. Aya alias si Cangkurileung, si Toed, si Gereulung, si Heulang, si Manyar, si Layung, si Peueut. Wah, rupa-rupa. Si Balon. Nah, make jeung si balon. Si balon mah. Aya sejarahna teh landian gitu teh. Mode sejarahna ngaran sinen ngaranna si Balon. Manehna teh keur gering keur plu. Diajak ngawayang ku dalang teh kitu da keur plu. Sesebrenge di panggung je. Syarikaya kemang laja. Eta kemang bonteng di astana. Kaniaya nu tu ngara nu awon magan kieu rasana. Gandrung pelenung lehona teh tina irung bletok cenah bitu dah tidinya dilani besi balon. Sajarahna teh Kitu sejarahna teh. eta kuraruji. Aya Silaja, aya. Ari Silaja kumaha kan sejarahna. Aya sejarahna Silaja mah sinen teh harita teh hayang kiih tengah puting. Ini kapipir nu hajat. Hujan ngecerak meureunnya. Hujan ngecerak diporosotkeun calanana teh jogek udah teu kuat pikiihun. Lempeng pisan kana boros laja. Bros. Kadang kikituan kayaknya. Aing geus teh nuhun ja cenah. Heeh. Nuhunkeun ka laja. Tah tidinya laja jadi baranahan teh. Gelani mesin teh si laja. Lumatak nyayur make laja teh ngeunah kan. Ampun Aya kene teh. rupa-rupanya euy. Da sinen jeung dalang hitutna beda. Ah, nya make jeung sarua we bau. Ai bauna mah sarua. Beda. Sorana sora hitut. Nah kumaha sora. Ai sora hitut dalang mah teu kadenge. Oh, Udah dihiji jeung kecerek ai merangkeun ning. bisa jadi gitu. Nyawa-nyawa meledak ke tukang. Diduetkeun jeung Ai sinen mah ngageber. Mama kayak ngageber. Meureun tapi hituteun teh rek jalan ka tukang meureun ka pengkak ku keuneng. Da emok. Nya kapaksa pi hituteun teh jalan ka hareup seseleke. Aya nu kadupak lemer meureun. Lemer jeung aseupan ka dupa. Mun urang mah punten nya aya lemer di hareup. Alah. Alah, ampun aing. Tak kitu Mama Inu riwayatna. Alah, ampun aing. urang mah punten mer. Paingan kebayang wae daya Alah. kelin. Eta mah meureunnan di hareup lemer rada pageuh kadupak teh, jalan ka gigir meuni. Wah. Alah. Alah. Jeung meuni lambat.
mah heureuy nya ah. Bagonyakan we Kang urang mah. Da puguh unga peuting apruk-aprukan ieu teh kurang hees, kurang naon. Supaya tepat dituruh teuing. Pamajikan mah di imah kerek kemudian. Teu nyaho mikiran aing macet di jalan tibra. Narima duit Nerima duit teh pamajikan di imah. kurang jepeng nih. Nepi ka boga imah alus, mobil, sawah lega. Kontrakan loba. Can ayeuna aya SB, aya Indomaret. Waralaba. Indomaret. Ngeunah pamajikan mah padahal di mana aing geus paeh masih Asep ditinggalkeun ku nyawana. Diusir tak ku pamajikan teh. Bapak silahkan untuk pergi selamanya. Tidak dibenarkan tidur di rumah. Di ruang teh aing. Eta imah ladang ngawayang teh dipake hees kumaru da kawin deui urang. Nyeri hate nya euy. Mending podaran we teh ayeuna pamajikan kitu. Yang dipaehan mending tamahan deui 5. Mending bikin ka saha we. Naon tadi? Mending bikin Tamahan deui 5 daripada dipaehan mah. Jeung tibatan dipaehan mah mending tamahan. Ya 5 Eta ku teu kapok sia teh. Sakilang geus dibaeudan. Tahun-tahun sia teh dibaeudan teh. Udah hese ngalengkan. Arek ge deuk pamuh deui. Heeh. Dasar. Jelema tarujun begitu dah biasana teh. Ai tarujun teh jelema dilahirkeun teh suku heula ti heula. Nyari kitu kumahana. Ceulina bulan hareup. Alah, ampun. Ngan kalakuanana tahun depan. Nek ngigal teh aing ah. Salin. Disalin heula nya. Tenang ya. Ngarah kewas. Seragam nu ti Pak Gubernur. Nah, eta seragam ti Bapak Gubernur sok. Seragam anu ti Pak Aher teh Aya acan. Naon? Ti Bapak urang. Cew meni gaya tinggal Lah. Kasep aing nya. kasep. Alah. Tah karpil deuleu sia tah. Di Bapak Wali Kota Di Bapak Wali Kota ieu teh karpil. Alah, ngan kardus. segala rupa oge anjir. Reueur. Alah. Eta cangkang cau ka jejak. Nya tadi mana wae ngalungkeun Di mana wae nya euy ngalungkeun cangkang cau teh mun sangeunahna. Ugu nyelakakeun. Ibadah nu pangleutikna teh nyingkahkeun beling di tengah jalan. Ibadah keneh teh ge. Heeh. Tah kieu ngeunahna hirup di kampung teh euy. Nya. Adem. Ayeuna urang di Depok ya ye ngawayang teh. Di halaman wali kota. Balai kota. Oh. Alah. Salah leger ti pinuh ku tutuwuhan ieu duh hejo. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan teh ieu. Indah Asri. Genah Lestari. Artina teh jeung duitna. Eta mah grup. Bring sanarean ayeuna menta deui sia teh. Eta mah grup ayeuna mah beda deui. Oh dewek menta deui acarana. Bener ieu. Oh jadi kontribusina dewek kudu mayar. Oh teu naon. Ngan temah aya diremehkeun. Salah-olah disik-sik gitu. Sebelekuk. Saling mendukung heuh. Oh alus. Sabaraha ku aing kudu dibayar sabelekukna? Sabelekuk kumaha? Hah? Heuh pandina kenang jaipongan mah aya bangpong, aya belekuk. Mode bangpak.
tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, blekuk, kayak gitu. Tas blekuk itu teh sabaraha teh? Sabaraha cenari? 30.000 Kang Ah, tos maha-maha teh kos ka uwa geus teh. Mun bada ya Abang Haji Rosad atuh. Jauh diri. Oh, jadi sabelekuk nanti 30.000. Hoi, 30.000 teh sabelekuk. Oh, sakitu. Lamun 2 kitu. Lamun 3 kitu. Lamun kitu na ngarecek. Kayak Abang Haji Rosad. Alah. Lamun nu ngarecek kitu mah kudu make komputer ngitungna cu. Kalkulator. Heeh. Nah gitu dina bujur aing pasang argo. Ulah taksi wae. Alah. Sing meuli dewek 150-eun. 150.000 teh sabar belekuk. 5. Ah, tuh moal karasa meureun euy. Heuh sok gampi lamun ngeunah tuluy keun nya. Gede duit teh paneuri oke? Sing sok ya. 5 belekuk kan ya? Nya 5 belekuk sok. Eureun. Naon teh tepang eureun euy. Oh, argona sepertinya. Oh, 150 teh sakitu. Wah, teu karasa naon-naon geuning euy. Kagoknya. Kamu teh karasa sok pesan. Ngaborong, menang ngaborong. Meuli aing 7,5 juta. 7,5 juta teh sabar belekuk. 200 leuwih. 200 belekuk leuwih. Kok 200 gitu? Anjir moal kana cangkeng gitu. Paduli aing sokan balik ti Depok ngorondang wae aing. Sok kayaknya sia lah. Aing mah 7,5 juta 200 leuwih. Bisaan saya teh mah mung ngitung meureun leuwih tungtungna teh. Heeh. Oh, sok. Ah, saya teh mana ngah eta balik oge sok aya leuwih na wae eta. Alah, sok. Heeh, sok. Ayo nama geus heubeul. Heeh. Sok. Da lobanya. Kudu make gaya atuh. Tah gitu. Alah. Lu pakai deh makanya euy. Alah. Oh, lulus ya. Alah, sesana Lin. Alah. Teh tah yang leuwih wae. Oh, cenah. Soti. Gitu saya teman dengan sesa. Soti.
Kegiga para runtene kasih nanya nya. Nyereng kebeng ned. Kalas wayang kulit. Nyereng kebengnya kawas wayang kulit. Ipis. Wayang kulit kieu kagigir. Teu bisa ngarenghap wayang kulit mah geuning. Jeung ipis deui. Ngeunah jadi wayang kulit teh euy. Di mana dalang eueudeungeunna bisa digoreng jadi dorok-dok. Panai wayang kulit mah kuo di TV RI geuning Minang teh. Wayang golek mah teu ini teh di aku beureun. Peduli ceuing ah. Tong ngagugulung we ka nyeri ah. Atuh da euy aya sumbangan ti UNESCO. Apaan geus diakui wayang teh? Ku dunia satahun sakali masuk aya waragad keur ngabina. Warisan leluhur tapi tara nepi ka aing mah. Dihararakannya meureun. Oh wilujeng bareuheuteung kitu sia ah. Mungkin segala rupana. Udah wayang Jawa Tengah mah kuo. Wayang kulit mah teu bisa ngarenghap jeung teu bisa numpak motor. Alah. Oh. Wayang kulit mah sapertina di bahasa Sunda mah pan surep data pitanahan neungih kang ka eka adi dasapurwa. Eka marang sewiji adilin neuwih urwa wiwitan dasaran 10. Sunda ada. Jawa mah pan surep data pitanahan neungih kang ka eka adi dasapurwa. Oh Raden Naryo Brotoseno Mrojo Morokononon Kolor Morosot Doso Boonolol ya kemana karepnya aya wayang Jawa kitu goblok. Kawas hayam ku cekak. Kabayangkeun wayang golek di Irian Jaya. Lamun urang Irian ngawayang lano tapale ta jonume letu pakasubi atau Minggu syah, dari nu gelo aing teh. Kenangan nu rasanya. Alah. Alah. Para runten ieu kasadayananya. Panunung sabari kedakan gerentes hate ngaboga cita-cita talaksana maksud hayang ngajung-ngajung pribadi seni Sunda anena pasar minggu sesa tadi dedeh ai nempono cengkat burang bang.
Salindi we urang teh urat nuluykeun karep karunya anu neangan dewekeun antep Lek lompat ka mana sia? Daguan siapa tong nyika? Juragan Bima dulu. Lompat ka itu Sok dek jemput ke mana? Bade ke luar negeri. Dek nurutan gayus. Oh, akan mengalingi ya kan? Wong edan binatang. Sembah kabeh hatur bulan. Alah, suku aing dijejak deui. Udang sia, udang. Alah. Sembah kabeh hatur kan. Tenyo aing. Eret. Saya. Juragan Bima sih. Bener sia nu nyokot layang jamu sekali musada. Nuhun lah. Bener. Nuhun. Di mana enak? Aya. Di titah usaha. Ante maksud abdi we, Bran. Ngaranna nyokot teu bebeja naon? Eta soragan. Maling edan. Alah, suka ngirung diketrek deui. Bener. Mangga tenang-tenang kan. Namu lompat ayeuna mah mangga teh. Ye, geuning agak. Alah, digebrok ti ditu ti dieu euy. Udang sia. Nepi ka sampelak abus ka karaton bari tengah puting. Edan. Saya Juragan Gatot Kaca, salaku naon kaulah? Lurah Tamtama Nagara, selaku stabilisator negara. Purah naki serangan di luar negara jeung ti jero negara. Di luar negara, Musuh nu bade ngajajah negara. di jero negara, Makar anu rek ngarubuhkeun pemerintahan anu parantosah. eta musuh kaulah. Nuhun, Bener layang jamu sekali musada disokot. nuhun. Lamun nyokot layang jamu sekali musada eta teh lambang kagungan negara. Nganu harti maneh hayang geus saling hareupan jeung Gatot Kaca salaku lurah Tamtama negara. Watir ningali gitu mah Dan naon maksud tujuanna? Modal sia. Nah, ada mau lompat abdi mah teh maka disiksa teh. Diuk sia. Punten atuh ka panggeran. Diuk. Duh, Edan. Saha sia? Goblok mejus sia.
Aku tak buntang tak banting. Mangga. Siapkeun heula we atuh kapanasaran. Dadinya nyarita nage abdi moal katarima. Sabab naon? Sabab agan nuju aya hahalang, nuju aya hijab, nyata amek. Nuju poek. Woi, ayo. Asia. Udang. Remak jika awak. Udang sia. Bisa udang deh sikan aja. Udangnya udang. Mendem. Kalau hurui. Eta awak. Kawas karet jadi buntang banting deh. Duh, kaduka kumaha tuh ya. Gablek ilmu naon sia? Henteu, teu gaduh ilmu. Tong boro ilmu ieu ge diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Teu ngabogaan naon-naon. Geuning kuat. Taros geuning kanu kagungan kuat. Nah, abdi make kuatnya. Kedesia. Kedia. Tak banting dening gelang sandra kirana. Remak sia. Mangga sia. Wait, ayo. Modar. Teu acan. Waduh. Luar biasa si Cepot. Woi, modar. Teu acan. Dibanting ku gelang sandra kirana orang mampu. Aku tak jotos ning pansanaga. Ora dene mobrol lambungan ira. Mangga sih. Deleng. Ai deleng teh naon? Tenyo. Deleng teh tenyo. Ye. Ai di abdi mah pinang teh deleng teh pinang deleng. Tapi ka ngalonyeng gitu si Cepot. Woi. Hai. Hai. Modar. Teu acan. Kuat ya. Pintar. Kabeh ilmu teu mati. Pakarang teu teurak. Lain ngajadong wae. Aing sakiripuh da podaran. Ngambek ka anaknya. Singkil Cepot. Kan Singkil. maksudna Ajak singgil kan. naon jeblok. Tuh kemana karep umur teh. Urang usik jeung Gatot Kaca. Nah, ada eleh sok ngagelut mah abdi ku agan. Agan mah dilatih teras ari abdi teu. Rumaos abdi bakal eleh dina soal usik mah. Ngan abdi kaget. Kaget naon? Agan teh keamanan, Ye. keamanan negara. Ye. Nah, keamanan ngajak ribut. Bari jeung teu saimbang nah maka ngajak gelut ka abdi naon maksudna? Mana kitu ge nantang sia ka aing. Ukuran nafsu cenah mah. Buktikeun sia hayangnya boga ilmu naon.
Oh gitu? Ya. Sok atuh. Itu mah. Abdi teh aja mah daekan. Ayeuna bajak gelut sok cenah naon. Bade diserang atau nampi serangan. Naon? Agan bade nyerang ka abdi atau bade nampi serangan. Bade diserang atau bade tuang. Serang aing. Lah Serang. Sae. Hei ya. Potong ada lewas ya. Alah karek digebrak sakit oge. Waseun Kang tah. Alah punten Agan. Ya. Hei. Woi. Tuh udah usik mah eleh abdi cekap dia ge. Woi, ya sap. Woi. Oh, woi. Woi. Oh, di bedol. Di bedol. Udang siap. Udang. Alah Ugah Kang. cekap dia oge da eleh abdi. Nah, tapi teu naonnya. Luar biasa. Terlatih atuh si Aden mah. Kabeh ajian pansa beraja temati. Beraja musti beraja kalpalamatan dan tahu sesa. Cobian ku beraja roromeheun. Ya ngahina teh. Cikan siap boga ilmu naon hanya. Anu leuwih ti eta. Teu teu gaduh ilmu abdi mah. Polos teu naon. Komo nanyakeun leuwih mah. Buktikeun aya nyaho. Naonana? Nyapangna kitu teh boga kawani naon coba. Oh gitu. Ye. Ya urang taros keneh kanu kagungan. Kagungan naon? Kagungan Agan, kagungan abdi da eta keneh. Ngan manusia silo. Mudah Agan ningali si Cepot padahal lamun ningali kasang tukangna rekep deng-deng papak sarua. Sadayana tunggal makhlukna utek tongo walang taga ropeti gogodongan. Sadayana oge jajadian anjeuna. Agan abdi, abdi Agan. Agan jeung abdi anjeunna keneh. Nya ditunggalkeun we dina la ilaha illallah. Jadi eta keneh barang nama. Agan boga rasa gagah pangaruh tina boga beraja musti beraja kalpalamatan denta wisesa sabta pengurung baji giring tapak nenggala. Ta abdi mah bade ngabantu eta we. Naon? Gening Gatot Kaca anu disebut gagah teh neungeulna teh mah ke beraja musti. Beraja kalpalamatan denta wisesa ai aslina teungeulan Gatot Kaca naon? Gening ngandalkeun batur. Aslina ieu mah. Naon aslina? Teu gablek naon-naon rokrak sarua jeung aing. Sarua we prah we geuning kan. Leuleus ya. Allah. Tah aslina Gatot Kaca teh eta teu daya teu upaya rokrak maneh teh. Heeh. Aduh ampun Cepot leuleus ieu. Asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan. Tuang heula atuh. Tong heureuy lain leuleus eta Cepot. Ieu awak asa eueuh tulangan. Gentos atuh ku beusi. Pancena Gatot Kaca teh tulang beusi awak wajah jeung sajabana urat kawat. Mana buktina? Kalau urat aret
Nah di aku teu aya naon-naon agan di payuneun anjeunna mah agan ieu lambang kagungan negara geus aya kesap ketuhanan hartina anjeun teh kudu nyaho bag-bagan ka pangeranan geuning anjeun pangajaran di nu kitu teh can jadi ahlina pangruksak ka negara teh ceuk katerangan lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana paingan awut-awutan negara teh lain ahli sia teh ding. Aduh, ampun Sepot. Ampun ka saha? Leuleus kaula. Piye sia? Gogoleran di dinya teh digebuk teu naon. Di kumaha sia? Palai nyobian. Di kumaha? Leuleus. Allah. Bayangkeun jelema jangkung gede ti bubut. Mending ngampul aing. Aduh. Pot. Lah, Lulus aing. ya. Ya. Lalung se kabeh. Aing ngala duit terus-terusan atuh. Ampun, Pot. Lulus aing. Kumaha? Pantes dik nyokot layang jamu sekali musada da geuning boga ilmu kieu. Eta silo kene atuh. Ulah musyrik da lain kuring nu boga. Ieu teh bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi padlillah, bi aunillah, bi pardotillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, bi aunillah wa birrahmatika ya arhamar rahimin. Kuring teh ngabogaan naon-naon nyebut leuleus teh lain rencana kuring tapi ujug-ujug pok kuring oge kaget teu nyaho.